Para wargi sadaya, wilujeng patepang dina acara Sabda Sunda. Mugia janten berkah kanggo urang sadayana. Mangga wilujeng ngadangukeun. Injil Yesus Kristus numutkeun Santo Markus. Sanggeus sababaraha poe di dinya, Yesus mulih ka Kapernaum. Beja yen anjeunna mulih nerekab. Jelema-jelema daratang ka Cidalobana, nepi ka taya tempat deui, nepi ka lawang panto oge heurin ku jelema. Sabot anjeunna keur nyarioskeun amanat ti Allah, aya jelema opatan ngagotong anu lumpuh rek dideheuskeun, tapi teu bariseun asup ku heurin-heurina. Kusabab kitu, maranehna jalan ti luhur, nyieun liang lempengan Yesus calik. Nu lumpuh teh diulur tina eta liang jeung samakna. Ningali kapercayaan maranehna sakitu mantepna, Yesus ngalahir ka eta nu lumpuh saurna, "Anaking, dosa-dosa hidep geus dihampura." Aya sawatara guru agama anu marilu kumpul di dinya. Maranehna mimiti ngaromong dina hatena. Lancang temen ieu jelema ngomong kitu, ngahina ka Allah, ngan Allah anu wenang ngahampura dosa mah. Yesus uningaeun kana pikiran maranehna tuluy ngalahir. Kunaon karitu pikiran aranjeun? Mana nu leuwih babari ngomongkeunana ka ieu nu lumpuh, dosa-dosa hidep dihampura, atawa gerah hudang, angkat samak hidep tuluy leumpang? Tapi ayeuna ku kaula rek dibuktikeun, yen putra manusia di ieu dunya kawasa ngahampura dosa. Geus kitu ngalahir ka eta nu lumpuh. Gerah hudang, angkat samakna, jung gerah balik. Nu lumpuh teh cengkat, samakna diangkat, tuluy gira-giru indit tidinya. Anu nyaraksian mani barengong, tuluy ngamulyakeun ka Allah. Saumur ge kakaranenjo kajadian kawas kieu mah, ceuk maranehna. Yesus angkat ka sisi talaga Galilea. Jelema-jelema merul daratang ka anjeunna tuluy diwulang. Tas ngawulang angkat deui, beh ningali aya tukang mulung pajek ngaran Lewi anak Alpeus keur diuk di kantorna. Ku Yesus tuluy disaur, "Milu ka kami." Lewi cengkat tuluy milu. Sabot Yesus keur tuang di imah Lewi, burubul tukang-tukang mulung pajak liana daratang jeung jelema-jelema anu dianggap jelema goreng. Marilu dahar sameja jeung anjeunna jeung murid-murid. Sabab loba anu bariluk ka anjeunna. Sawatara guru agama Yahudi golongan Parisi narenjo Yesus tuang jeung tukang-tukang mulung pajak jeung jelema-jelema nu dianggap goreng teh naranya ka murid-murid. Naha guru maraneh tuang jeung jelema-jelema karitu. Kadangueun ku Yesus, anjeunna ngawaler. Anu perlu doktor teh anu garering, nu calageur mah teu perlueun. Kaula datang lain rek neangan jelema anu marulia, tapi rek neangan jelema-jelema anu diaranggap hina. Dina hiji waktu, murid-murid Yohanes jeung urang Parisi paruasa. Aya jelema anu naranya ka Yesus. Naha murid-murid Bapa mah henteu paruasa, henteu sapertos para panganut Yohanes sareng para panganut urang Parisi. Walerna, ari tamu dina hajat kawin naha henteu dalahar? Sapanjang panganten lalaki aya keneh jeung maranehna, tangtu maranehna dalahar. Tapi bakal datang waktuna, panganten lalaki dicokot ti maranehna. Geus kitu kakara maranehna paruasa. Moal aya anu nambal baju heubeul ku lawan anyar, sabab lamun lawan anyar namu rengked, nu heubeul kabenyeng, soehna beuki gede. Jeung moal aya anu ngeusikeun anggur anyar kana kantong kulit nu geus heubeul. Sabab kantong kulitna tangtu bedah. Kantong jeung anggurna henteu ka arah.
Anggur anu anyar, kantong kulit nage tangtu kudu nu anyar. Dina hiji poe Sabat, Yesus angkat ngalangkung kebon gandum. Murid-murid anu ngiring ka anjeunna maripit gandum. Ari cek urang Parisi ka anjeunna. Tingali itu murid-murid anjeun ngarempak hukum agama urang, migawe anu dilarang dina poe Sabat. Waler Yesus, na aranjeun tacan maca, kumaha Daud waktu butuh dahareun. Anjeunna jeung pangiringna lapar, tuluy anjeunna asup ka jero gedong Allah, terus ngadahar roti pangbakti ka Allah. Eta kajadianana keur jaman Abiatar jadi imam agung. Nurutkeun hukum agama urang mah, anu wenang ngadahar roti kitu teh ngan para imam. Tapi Daud geni ngadahar, malah pangiringna oge dibere. Saur Yesus deui, poe Sabat diayahkeun teh pikeun manusa. Lain manusa diayahkeun pikeun poe Sabat. Ku sabab kitu, Putra Manusa teh jadi gustina poe Sabat ongkoh. Mung sakitu dawuhan Gusti Allah.